Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha damang adik-adik kareus teteh sadayana? Alhamdulillah, tepang deui sareng teteh dina acara anu sami. Nyaeta dongeng barudak. Nah, mitra sadayana, tonton teras YouTube Mirade Officialnya. Tong hilap, subscribe channelna, teras like, komen oge share. Supados dongeng Sunda khususnya dongeng kami murangkali di pikawano ku balarea urang kedah reueus ku basa Sunda. Di edisi 42 ieu dongeng anu bade dipedar teh judulna Ngagambar Pamandangan karya Hermana. Urang aoskeun heula biodata narasi pangarangnya adik-adik. Hermana lahir di Ciamis, Jawa Barat ping 8 Agustus 1882. Lulusan di Institut Agama Islam Darussalam IAID Ciamis, program studi Pendidikan Agama Islam tahun 2007. Kiwari anjeunna ngaulang di MA Terpadu Pakunagara sareng SDN 1 Lumbung. Hermana mangrupi pangarang anu produktif. Karyana tos seueur dimuat di media. Di antawisna di majalah Mangle anu dimuat teh nyaeta Carpon. Judulna Nu Nembongan di Sawah, Nu Ngelepus Udud, Nyiram, Tiung, Meuli Boe. Artikel judulna Toharoh, Leuwih Alus. Teras aya Carpon murangkali judulna Hayang Pindah ka Kota, Payuan ka Kebon. Sajak judulna Imah Panggung. Humor judulna Mun Anjeun, Gampang, Ditaksir, Nyumput, Kabogoh, Gede Hulu, Salah Kelas, Rewas, Duit Honor. Teras aya oge nu dimuat di Galura mangrupi Carpon judulna PNS Ngajar. Teras aya artikel judulna Hakikat Kehidupan, Uang Jajan Siswa, Lomba Nulis dina Mangsa Panggebung, Api, Gura Giru Salat, Umur Panjang Loba Amal Soleh, Tawakal, Allah Nu Nyiptakeun Basa, di madrasah jumlah mata pelajaran leuwih loba, anu jujur dipikaresep kusasama, Nyinglar Ngangluh, Nulis Sangkan Budak Nyantri. Teras aya oge nu dimuat di tabloid Pendidikan Ganesha mangrupi Carpon nu naplok dina Saritsik Jandela nuluykeun sakola. Teras artikel judulna Menguasai 4 Bahasa dimuat di Kabar Priangan mangrupi artikel Hikmah Isra Mi'raj, lulus sekolah mau apa? Carpon Balik ti Imah Lanceuk. Opini mendengarkan lagu tak hanya penghibur lara, kegiatan sosialisasi sekolah. Teras dimuat di majalah Islam berbahasa Sunda Bina Dakwah mangrupi artikel judulna Tata Krama. Aya oge nu dimuat di majalah Pendidikan Bina Karya Winaya mangrupi artikel judulna Membiasakan Membaca Al-Quran. Teras dimuat di Tribun Jabar mangrupi Carpon judulna Kabogoh Si Ubed. Duh seueur pisannya karyana. Ayeuna prestasi anjeunna di antawisna hiji juara hiji lomba pidato antar pelajar tahun 1888, juara 2 MTQ tingkat Kabupaten Ciamis cabang nulis kandungan Al-Quran tahun 2000 genep, juara 2 MTQ tingkat Kabupaten Ciamis kangge cabang nulis kandungan Al-Quran tahun 2007, juara hiji MTQ tingkat Kabupaten Ciamis kangge cabang nulis kandungan Al-Quran tahun 2008, juara 2 MTQ tingkat Kabupaten Ciamis cabang menulis Al-Quran tahun 2010, juara hiji MTQ tingkat Kabupaten Kuningan cabang menulis kandungan Al-Quran tahun 2012,
Juara 2 MTQ tingkat Kabupaten Ciamis, cabang menulis kandungan Al-Quran tahun 2015. Hermana Oge kantos nyepeng kalungguhan salaku Ketua Seksi Kerohanian Islam OSIS SMU Muhammadiyah Kawali tahun ajaran 1888-1888. Carios ngeunaan ngagambar pamandangan, nyarioskeun tokoh kuring anu resep bisa ngagambar. Dina hiji waktos, Bu Ining guru kelas 4 niora ngagambar pamandangan. Cing, kinten-kintena gambar naonnya anu bade didamel ku tokoh kuring? Nah, gambar gunung, sawah, sareng jalan, teras di tengahna aya panon poe sapertos rerencahan kelasna. Sayana dangukeun dongengna duwi karengsenya adik-adik. Katalina sareng ngagambar, teteh bade nataan heula jenis gambar dumasar objek atanapi bentukna. Kahiji, ngagambar imajinatif, nyaeta gambar hasil hayalan, rekaan atanapi imajinasi. 2. Ngagambar dekoratif, nyaeta ngagambar bentuk motif, umpamana motif batik sareng nu sanesna. 3. Ngagambar ekspresif, nyaeta jenis gambar imajinasi ngan bentenna jenis ngagambar ekspresif ieu ngagunakeun salah sawios objek pikeun ningkatkeun imajinasina. 4. Ngagambar bentuk, nyaeta ngagambar bari sareng mokus kana objek anu bade digambar. Ayeuna mah urang teraskeun we nya kana dongengna. Kumaha? Tos siap sadayana? Ngagambar pamandangan, karya Hermana. Ayeuna hideuk ngagambar pamandangan. Cek Bu Ining ka barudak kelas 4. Asik, gerentes hate kuring bunga. Pamandangan teh mangrupakeun objek gambar anu matak pikaresepeun pikeun kuring mah. Mun dibandingkeun jeung objek gambar sejena. Komo ngagambar boneka mah teu kabayang-bayang acan. Ngagambar pamandangan mah babari, tinggal ngagambar gunung, sawah, jeung jalan, cek Ronald. Di luhurna moncorong panon poe, anan nambahan. Moal, kuring moal kitu, pi kaboseneun. Piraku ti bareto ari ngagambar pamandangan teh, hayo hoe nu kitu. Kawas, eueuh nu sejen. Mangkaning di negara urang mah loba pamandangan anu arendah. Lain gunung jeung sawah wae, bisa kebon, walungan, leuweung, curug, laut, jeung sajabana. Mun hayeuh wae gunung mah jadi teu motekar, teu ningkat-ningkat. Anapon pamandangan anu rek digambar ku kuring mah nyaeta kebon. Eta kaasup pamandangan. Dina pikiran kacipta kebon anu lumayan lega bogana kolot kuring. Di eta kebon nu aya tukangan imah teh dipelakan ku rupa-rupa tatangkalan. Samodel tangkal sampe, gedang, jeung cengek. Kebonna bersih. Saban saminggu sakali sok dibersihan babakuna tina jukut. Pikeun mapaes eta gambar pamandangan, sadia patlot warna, krayon, jeung spidol. Digambarna dina buku gambar anu kandel, matak sumanget pikeun kuring jeung babaturan. Gambar nu dijieun ku kuring teh teu rengse harita. Ketang babaturan sakelas oge aya anu acan anggeus. Ngagambar teh estudarianaker kuring mah. Teu dapur ngagambar, teu dapur mulas deui, sangkan hasilna endah. Gambar anu maneh mah alus, puji wawan batur sabangku.
Alhamdulillah, jawab kuring. Teu aneh aya anu muji kitu teh. Memang bakat kuring gede pisan dina wida ngagambar. Bukan nurun ti saha. Ma jeung bapak tara temo ngagambar. Teuing mun salah sahiji ti antara maranehna boga kabisa kana ngagambar. Atuh lanceuk mah puguhun teresep kana ngagambar teh. Resepna kana nyanyi. Ari adi mah kana ngibing. Ngan nu jelas masih aya di dunia seni. Kungsi miluan lomba ngagambar antar SD. Piala nu aya dina lomari sakola lumayan loba tina prestasi kuring. Di imah sarua aya. Malah remen midang dina majalah anu khusus pikeun barudak. Cita-cita kuring jaga di mana geus sawawa moal teuing jadi tukang gambar atawa pelukis. Rek jadi dokter anak we. Ngan ari ngagambar mah sigana rek terus dipaju salaku hobi. Muga-muga tina hobi bisa ngahasilkeun duit. Balik ti sakola, kasampak aya gambar pamandangan di luhur meja tamu. Digambarna dina kertas HPS bodas. Can kateguh saha nu ngagambarna. Pamandanganana mangrupa kebon anu dipelakan cengek anu burahay beureum. Endah. Saliwat mah siga foto anu dicetak. Mak, ieu gambar pamandangan meunang saha? Tanya kuring. Meunang bapa maneh? Tembal emak. Poe eta kuring karek apal. Yen si bapa bisa ngagambar, bari jeung gambarna hade temen. Kayak kitu mah bakat kuring teh nurun ti bapa. Sinarieun cenah ngagambar? Tanya kuring heran. Hayang ngeuneh meureun? Walona. Keur anteng neuteup gambar anu geus dipulas, kurunyung emak bari mawa sepanca uhaneut. Ma oge bisa ngagambar mah? Pokna. Kituna teh bari nean kertas dina luhureun lomari. Beu. Geuning emak oge sarua pinter ngagambar. Ngan emak mah ngagambar pakaian. Tujuanna ngagambar eta pakaian anu mangrupa busana muslimah teh rek dibikeun ka tukang kaput sakalian bari mikeun kaen. Emak rek nyieun gamis. Ngan hidup anu katurunan bakat ngagambar ti kolot mah. Cek emak bari nempo gambar pamandangan karya kuring anu can beres. Tah kitu dongengna adi-adi sadayana. Mugia naon anu dipedar ku teteh seueur pulunganeunana. Ka sadayana anu hoyong naskahna dibacakeun tiasa kintun ka email di handap. Subjekna dongeng barudak. Sakitu anu kapihatur, hapunten tina samudaya kalepatan. Tonton teras YouTube Miradia Official. Teras di like, komen, share, sareng di subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.